Sok barudak kumpulkan wanya tugasna nu kamari. Ibu punten. Tugas abdi tinggalin di bumi. Sami ibu, tugas abdi oge tinggalin. Alasan we di dinya mah. Isuk-isuk mam jeung labu teh siga batu. Entong percaya ke tanggu eta duaan mah emang sok kitu. Aya sasato di leuweung di guru, panggih meong di deket nyiru. Di sakola mah jiga nulugu padahal mah ngantrek caper ka guru. Sagala we disindir kumaha mah sarua wae. Atos kewe tugasna mah dikembangkan enjing we nya. Soalna ibu keur bunga hayna. Sok ayeuna mah buka buku paket halaman 117. Sakit wae nya barudak disenayeuna soknya. Assalamualaikum. Ibu, pamingkin rabuta ya ulangan. Oh nya, hatur nuhun nya pas ngemutan kewe enjingnya ulangannya. Siap, Bu. Kata mah ningali orangna nyumput dina batu. Sok ngingetan olangan siga pinter sorangan wae, padahal mah hasilna kaluar. Sok balapan nyalahkeun waktu. Ya nya urang mah ingetan karena lagi masuk pohon anjay. Mana bisa nyalakan batu teh. Aku balik ke gua mah. Saya mah betul ngomongna, kamu sih salah. Geus lah, semen kita pulang karena tuh kitu. Soalnya siga waktu mah. Sia di weungta. Mana orang ieu mah? Saya geus balik urang. Tepunan naon? Henteu. Hayu urang uyu. Ya tuh. Ayo kunaon? Hayu uyu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya budak gadis balik sekolah lain jalan kacai ngadon langsung ngagoler. Pas kaki can dibuka, kebluk pisan awewe teh. Mama, udah capek. Capek naon sih heran indung beberes di imah sasapu kumaha wadah nyeuseuk. Ai budak ka sakolah kari make Gojek, di sakolah kari diuk. Capek naon ai kamu indung ngeluh teu dah henteu. Ih. Kumaha budak teh geus kacai can nya. Ya Allah ya Robi, ti tadi ku indung budak kacai teh ngaran sare. Iya. Sok budak kacai ayeuna mah Nya mah. Mana budak teh can tenangnya? Kalau kamu aja, mama sok, mama terus dimasakan di atasannya, sok mam. Nya mah, nya. Masalahnya ya, badai mam heula. Dah. Mah? Sekarang mama ya. Mah, ku bantu di beren teh. Nu merena jangkung. Unggal poe dahar teh hayo we jeung kangkung. Ka dapur mawa uyahna tumpah kana tampah. Kangkung teh murah jeung berkah, mun hayang nu mahal, mana atuh gajina ah. Nya atuh mah nya. Tos kitu si Neng teh mam nanya. Neng? Heula. Neng? Mama rek mere
pisan iya. Ngasok we. Hai kamu rek ka mana Neng? Pada amang atuh mah. Hai kamu rek ungin ka mana? Ka tempat biasa jeung Superior. Nah, entong amang ai mama. Neng, dangukeun mamanya. Zaman ayeuna mah hese pisannya di bejaan ku kolot ulah-ulah teh. Ih, arah budak teh. Nya atuh mah ai mama bae ka Depok mah jeung we engke. Neng uih amang beberes. Budak teh nya ngalamun main nang kolot. Ih, budak teh hese pisan di bejaan lieur. Ah. Astagfirullahaladzim, eta budak-budaknya gawean teh bobogohan we unggal poe teh. Jaba dijemput teh di hareupeun gang. Kumaha sih? Tapi jika motor budak urang euy. Tapi maknya we budak urang nu bager make kituan bari cipika-cipiki sagala deui. Aduh, budak aya nama Gusti. Go. Together forever and ever. Pale moonlight and the stars are bright. Just hold me tight, you're my music, my heart. Don't lose my grip as we're flying high. Kiss my lips until the night has gone by. Isn't it romantic? Your words that say I do. Yes, I'm in love with you. How happy, lucky I'm to be in love with you. Together forever and ever. Indah. Naon ya? Ih, tapi tadi ngajakan mana ngopi. Coba sini dia. Orangnya udah ngajak kamu ngopi dek mah. Kopi di mana? Pertama daerah Braga, recommended bukan nama. Sekarang mau bisa deh, soalnya orang enak di Jepit ku si Ujang. Nyaman mana duaan mah. Ah, pokoknya mah teu bisa nya hampura we. Wah, urang mah teu nyangka mana gitu. Iya. Geus lah, mana tahun yang ribut lah, sok-sokan. Kemarin aja terus apa sih Indah? Ya sih gara-gara si Eta maka urang dicopot ku Bu Uti. Heeh, bener pisan. Kusen urang oge kamari dicokot ku Bu Uti. Gara-gara si Eta da. Dan sebenarnya mah orang ge geus capek motor jeung si Eta teh. Jadi hate orang teh capek segalana pokona mah jeung si Eta. Ya, orang boga ieu deh. Kumaha lamun urang ayeuna babarengan ngabas dendam ka si Eta. Daek moal. Emang rencana mana kumaha ya? Jadi kieu. Gelo pisan ide mana ya? Urang mah teu nyangka mana jiga kitu. Sarua urang gitu nyangka. Geus lah we urang mimitian cenah mana urang samperkeun si Keisha. Ayo. Say. Say. Sibuk tuh. Dan sibuk sih ada naon gitu. Urang ini dedanya. Kalau orang terek ngebongkar segala kebusukan setan di luar sekolah. Mana nyawa? Wah, kebusukan mah lainna indah mah budak alimnya. Nu bager jeung kalem eta. Ya mana tinggalin lah sorangan ke diana. Mana dulu lah sorangan. Pas
Astagfirullahaladzim. Tangkal jarum di sisi walungan. Katinggal alus diharap di jero mah loba kaburukannya. Mata kan orang teresep. Terus naon anu bisa abdi lakukeun? Ya, gampang sih. Kan ya, kayak video kurang diberekeun aja ka maneh. Ya, maneh kali berekeun kayak maneh. Ya, laporkeun lah saya eta kumaha kalakuanana. Oh, oke gampang eta mah. Sebenarnya abdi oge keheus sih kasih indah teh. Gara-gara etanya abdi teh sok dibanding-bandingkeun ka si eta. Padahal nyata nama teh sebaik etanya. Tapi indung abdi oge moal nyangkalin meureun ya. Nyanggeus lah, urang yang si Selin reka kantin heulanya. Aing mah yakin pastinya si Indah teh bakal di DO di sekolah. Sigana mah heueuh bakal di DO. Sacarangan si eta ngagogorenganan sakola. Yang geus lah, tungguan kabar alusna we lah. Urang mah ka kantin heulanya. Yuk, nya atuh. Dadah. Udah tuh ya, abdi erek esuk lah. Besok atuh dadah ke sayang turunnya. Ya. Yes, rencana kahiji sukses. Stop. Nyaho teu kamarinya urang puting-puting ningali budak awewe jeung lalaki bobogohan bari peluk-peluk sagala deh. Astagfirullah, eta di mana aja? Di harapeun gang, ya Allah. Naonannya eta gagapan? Budak zaman ayeuna mah naonannya. Wah, kaisin kita teh. Tah juga kitu budak zaman ayeuna mah. Setan teh ieu mah isin oge ka eta duaan. Heueuh nya. Astagfirullah, di sekolah abdi ge aya dua murid nu duaan eta di taman gelap-gelapan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bari jeung make rokok kitu da teuing naon. Sabari minum kitu teuing astagfirullah. Ujang ngalah buah-buahan ya indung nage, milu ngalah manggu. Pas sekolah mantong bari bobogohan bisi pelajaran kaganggu. Raja bener pisan, ka Bandung rek meuli buku nanti dipake diajar geus teu inget kana buku kalakuan jiga jelema nu liar. Nyanyi jeung abdi gaya deui jalan-jalan ka Kediri. Beli sayur jeung berkisah jadi budak teh jaga diri. Di jauhan batur tahu rasa. Amit-amitnya budak urang juga kos kitu. Astagfirullah. Sami bu, mun budak urang mah langsung ditegal ku bapana teh. Pasti ambek si bapana. Ujang lagi keluarnya sesuhan can dijahit heula euy. Sarua tuh abdi ge arek merah-meraban eta ucing di acan. Balik. Maju.
siap. Sakitu wae ya barudak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Indah, kenapa sih datang sama ibu? Buka Kak Jiba nama aya beasiswa deh. Oh gitu. Si gimana saya tadi geron kubu mutu teh pernah video tuh sih. Tuh pasti dari rencana mana ngajalo pisan. Atau ya tuh kita saha saya tapi kesebel. Waalaikumsalam. Iya dah. Indah yang ke naon ibu dengan Indah di dia. Keterang, mana ya naon sih bu? Iya. Indah biasa jelaskan naon maksud tina video ini. Ibu, Sok ayeuna mah Indah tong minta hampura-hampura lah ka ibunya. Ibu tos nelpon ka indungna Indah. Engke sumpingnya ka dia. Ya ibu. Bukan sida pisan masak ka Indah. Mari kula teh nah kitu. Mana teh salah sahiji siswa nu berprestasi tapi di luar sekolah naha teu biasa ku ibu mah ditoleransi. Ibu Indah nyongkeun hapunten pisan ya ibu. Ibu cekapnya ya nama Indah balik weh. Ibu nya. Apa tuh sih? Nenya ngerasa bunga bisa ayeuna geus bisa ngabodas eta. Neng teh legeg euy, tapi hari ini teu sedih, teu bisa main yang saya tadi. Mawa sulu kana tangkal-tangkalna erek dipican. Jadi jalma kudu bakal tumbag geluh hayang loba dimanfaatkeun. Ya mohon bu, hatur nuhun ya bu ya. Ya. Masih budak teh tatenya. Endah, kadia mana? Sok diuk, tutupan bantana. Diuk, kadia diuk. Kadia mana? Sok diuk. Diuk. Ini jujur ngomong di mana? di sekolah mah. Bohong, ngomong benar. Ulah tuh sok ngomong Indah bohong. tadi di sekolah. Ayeuna itu rek ngomong. Ayeuna mama rek ngomong ka Nengnya. Tadi teh mama ditelepon ku sakola, cenah mah Neng teh bobogohan, kumaha kelakuan Neng di luar teh disebutkeun ku gurunya. Sok jujur ayeuna mah ka mama, Neng bobogohan. Jujur, sok ngomong. Nya mah. Terus kamari anu ngomong tetangga. Pas mama ka Depok nyusulan si bapak, Neng ngawa laki ka bumi nepi ka tengah peti. Henteu mama mah nyawer neng nyadak pamegat ka bumi. Jadinya Nengnya ayeuna mah sok entos weh. Da kumaha deui mama ge isin, ai indung nanya teh sok jawab, ai indung ngambek tong sok nembalan ka kolot teh. Sok ayeuna mah geus kieu lalakina tanggung jawab teh mun Neng kumaha. Saya neng udah kumaha tuh mah. Era Neng. Neng teh tos ngecewakeun mama sareng papa, padahal mama sareng papa teh tos ngabiayaan, merean undang Neng hayang. Kunaon lain Neng teh ngecewaan mama jeung papa? Nya mah tuh maafkeun nengnya. Teu mama tos kecewa kan Neng. Mah tuh hayu mungkin hapunten mah. Teu alim. Neng apal neng salah.
Nyuhunkeun hapunten. Henteu ieu mah terus kelewat batas atuh Neng. Mama tara ngajaran ka Neng kitu. Terus Mah, tuh mah.